mana kekuatan si kilang-kilat teh mana teangan kulit mewek jeung daging anu hipung tulang anu rangusia teangan dewek moal modar ku andika ilmu andika nanaonan kawas kitu patut sia bewok montong sombong sia sakedeung deui andika bakal tilar dunya kuring moal mere ampun deui ka andika lamun andika teu hayang babalik pikir sia rasakeun ieu hiat bersat tobat Sampurasun wargi-wargi Sunda sadayana tepang dangu deui sareng simkuring dina ieu channel. Ayeuna simkuring bade neraskeun hanca carita si Kidang Kilat Jago Tanding. Carios ieu karangan simkuring Pribados. Mangganya wargi-wargi Sunda sadayana anu teu acan subscribe di subscribe heula nya channelna supados simkuring dina neraskeun hanca caritana dina ngacaprak ngaler ngidulna leuwih sumanget deui sareng mudah-mudahan sasieur sabeunyereun tiasa ngabebrah manah kaum dangu di mana bae ayana. Tapi sateuacan simkuring neraskeun hanca caritana ayeuna simkuring bade nuhunkeun dihapunten kasadayana kaum dangu di mana bae ayana saupami anu nuju manco ngaraos kirang enak tata bahasa atanapi ucapan-ucapan anu dipidangkeun ku simkuring atanapi dicarioskeun diucapkeun dina ieu carita kumargi. Simkuring mah sanes tukang dongeng ulung tapi tukang ngacaprak ningkah ngaler ngidul sareng deui simkuring mah teu kawas tukang muka carita atanapi maos carita pendongeng-pendongeng anu sanesna maca buku atawa pangarang nulis heula direka dikitu dikieu henteu simkuring mah nya wargi langsung direkam saharita naon bae anu aya dina emutan dicarioskeun digelar diucapkeun dina waktos ngarekam teu aya tulisan-tulisan teu aya buca baca. Jadi hapuntennya wargi-wargi Sunda sadayana saupamina kirang merenah tapi sanaos kirang merenah atanapi ngacaprak oge mudah-mudahan kaum dangu sadayana tiasa kahibur ku carios anu dipidangkeun ku simkuring. Mangga ayeuna cuang kawitanan. Waktu harita jalma-jalma teh ribut lalumpatan kaditu ka dieu kawas keur aya anu diteangan. Kabeneran waktu eta Parman jeung Sukmalawati keur aya di palebah dinya atuh puguh bae duanana teh waktu eta langsung ngadeukeutan warga-warga anu keur ting corowok lulumpatan ka tempat anu can puguh dituju ku maranehna naon sabenerna. Tapi barang papanggi jeung salah saurang pasarandok harita Parman langsung nanya keke heula bapak nuju naon ieu teh ting corowok kitu kawas anu aya di udag naon bapak udag naon cek Parman waktu harita langsung nanya kitu leres bapak leres aya naon ieu teh aya naon menika cida ramena kawas anu nuju udag bagong bae aya naon Sukmalawati oge waktu harita teu eleh langsung nanya ka hiji kolot anu pasarandog jeung maranehna. Puguh oge lembur bapak teh aya nu ngadatangan 5 jalma tadina mah maranehna teh nyarita arkilu meuting cenah kaputingan di jalan keur aya du diteangan tapi geuningan teu nyahonna teh eta teh 5 bangsat adon ieu maok tiluan oja ujang nyai jeung deui nyai teh saha ujang saha lain batur eta jalma cek eta kolot waktu harita nanya kitu barang Parman jeung Sukmalawati kakara oge rek ngajawab torojol sakabeh warga anu tadi nama lulumpatan ka ditu ka dieu kumpul ngadadak dihareupeun maranehna.
Waktu eta teh sakabehna malencrong kawas pinuh rasa curiga. Ujang, Nyai, saha anjeun teh? Geuningan aya di ieu leuweung, buah-buah komplotan 5 padog anu geus ieu nyolong 5 wanoja ti lembur urang. Buak nyanya, ceuk hiji kolot waktu harita nanya kitu bari mencerong ka cida seuketna ka Parman jeung Lisnawati anu ngan saukur seri leutik. Keke heula bapak sadayana teu kenging ngagaduhan emutan kawas kitu kumargi abdi sareng si Nyai nuju aya di perjalanan bade milarian jalmi-jalmi anu nuju di pilarian ku abdi duaan, tapi keheulaanan ari disangki kitu mah henteu aya pakuat kait sareng jalmi-jalmi anu bieu dicarioskeun ku bapak sadaya henteu terang-terang acan. Puguh mah ieu teh abdi teh tadi nama bade istirahat tuh di ditu tuh tos ngadamal hiji gubug leutik kanggo istirahat si Nyai kumargi nuju kapentingan di ieu tempat, tapi ngadadak ngadangu bapak sadaya ting corowok sareng ningali obor caang ti ditu ti dieu atuh kapaksa bae abdi duaan teh muru ka ieu tempat. Kaleresan abdi duaan teh pasarandok sareng si bapak kitu. Bapak sadayana hapunten nya hapunten bilih abdi ngaganggu sareng deui teh kenging gaduh pangemut anu kitu kumargi abdi mah teu ngagaduhan niat hoyong goreng teu hoyong pangna abdi ayeuna aya di tempat sareng si Nyai oge kumargi abdi mah teu hoyong ngageuruahkeun wargi sadayana satadina mah abdi duaan teh bade ngiring ngarareb di salah sahiji bumi warga anu aya di lemur bapak sadaya, tapi kumargi teh enak makana abdi duaan teh di dieu bae satadina mah bade istirahat teh, tapi kumargi ningali bapak lalumpatan matakna teu janten istirahatna teh tak eta kitu. Saleresna mah bapak lereskan kitu Nyai, cek Parman waktu harita nyoba ngajelaskeun sagala rupana ditungtungan nanya menta Sukmalawati oge dina waktu harita negeskeun eta kaayaan maranehna. Laras bapak sadayana laras anu dicarioskeun ku puncelaan ceuk teh laras kitu pisan teu gaduh emutan anu tadi di emutan ku bapak sadayana. Abdi mah sanes komplotan atanapi batur 5 pamaget anu parantos nulikan 5 wanoja ti lembur bapak sadayana sanes bapak sanes, tapi abdi teh kacida panasarana kawas kumaha nah ciri-cirina teh biasa diterangkeun ka abdi duaan kumargi upami hoyong terang mah bapak sadayana teu acan lami di lembur anu lumayan tebih ti lembur bapak sadaya mah aya 5 pamaget anu parantos nyulik 10 wanoja. Alhamdulillah tiasa disalametkeun ku abdi duaan matakna ayeuna panasaran. Mudah-mudahan abdi duaan teh tiasa ngiring campu sareng bapak sadayana. Abdi teh hoyong ngiring milarian eta wanoja, ceuk Sukmalawati. Waktu harita kacida panjangna manehna nyarita jeung negeskeun sagala rupana. Waktu eta manehna ge hayang ilu campuh bareng jeung eta warga mangneangankeun 5 wanoja anu geus diculik. Jeung deui sanajan can kaucapkeun waktu harita Lisnawati jeung Parman teh geus boga pamikiran bisa jadi anu nyulik 5 wanoja teh 5 jawara anu geus hasil mawa 10 wanoja ti hiji lembur, jeung di lembur eta mah ayeuna geus aman kulantaran sagala rupana geus dibebaskeun jeung disareatan ku Parman. Sabab lamun 5 jawara eta jeung guruna ngadatangan deui eta lembur moal kaciri, pastina oge katembong ku maranehna eta lembur teh geus jadi leuweung geledegan. Eta kaayaanana matakna dina waktu eta Sukmalawati kacida panjangna dina nyarita ngajelaskeun sagala rupana. Parman waktu eta manehna ngahaja cicing mere waktu
keur eta wanoja ngajelaskeun sagala rupana atuh barang ngadenge caritaan Sukmalawati jeung Parman tadi sakabeh warga teh silih teuteup bangun kacida reuasna barang ngadenge geus aya wanoja ti lembur sejen anu diculik sarua. Nah leres eta teh diculik ku 5 jalma anu kawas kieu. Dedegana teh ujang cek hiji kolot akhirna mah nyarita jeung langsung medar sagala rupana ciri-ciri 5 jawara anu geus nyulik 5 wanoja ti lemburna teh dibejakeun ka Parman jeung Sukmalawati atuh puguh bae Parman jeung Sukmalawati teh beuki kacida yakina geus teu salah deui pasti maranehna anu geus ngalakukeun nyulik 5 wanoja ti lembur eta warga. Aduh leres atuh lamun kitu mah sanes jalmi anu sanes deui leres eta sami-sami jalmi eta. Waduh celaka bapak-bapak sadayana. Upami kitu mah keun abdi moal cicingeun, abdi bakal ngiring milarian 5 wanoja, mudah-mudahan tiasa kapendak kumargi samemehna mah. Alhamdulillah abdi doaan teh tiasa nyandak deui eta wanoja anu diculik ku 5 jawara eta dianterkeun deui ka bumina masing-masing. Upami kitu mah ayeuna hapunten abdi duaan moalami, hapunten nya, hapunten bapak cek Parman waktu harita langsung nyarita kitu jeung teu loba nyarita deui jeung teu nungguan jawaban ti sakabeh warga anu kakararek ngap. Harita Parman teh langsung nyekel leungeun Sukmalawati blesat les sakicip mata leungit ti hareupeun sakabeh warga anu kacidahan jeluna kulantaran maranehna teh kakarage rek ngomong rek nanya saha maranehna ngaran jeung sagala rupana. Jol Parman jeung Sukmalawati ninggalkeun eta patempatan. Aduh aya bae can naon can kieu can ngomong panjang lebar sagala rupana geuningan kalahkan ninggalkeun urang tapi sahanya anjir kekuatana elmuna. Wow teu nyangka sakitu masih keneh ngura eta pemuda teh luhur pisan elmuna jol sakoteap ngilas teu puguh teuing ka mana indit nanya. Tapi nah bener eta teh lain komplotan 5 jalma anu geus nyulik wanoja ti lembur urang cek salah sahiji warga waktu harita nyarita kitu ngebrehkeun kaayaan pamikiran manehna. Benar kuring oge anjelu. Aduh celaka euy rek percaya da urang teh kakara nempo eta pamuna jeung wanoja rek teu percaya da urang teu boga bukti rek nuduh eta komplotana oge da teu boga bukti sabab tangtungan oge beda. 5 jalma mah karareng matak pikasieun kapan bieu mah eta pamuda jeung wanoja kacida geulis jeung kasep jauh tange atuh asa teu percaya lamun maranehna komplotana oge. Kumaha atuh ringis kieu tembal saurang warga waktu harita nyarita kitu. Geus kieu mah geus ulah pamikiran eta deui lah. Geus urang neangan deui, urang neangan ka mana bae urang teangan sabab karunya bisi cilaka bisi cilaka si nyai teh. Kemudian anak kuring madu Gusti anak kuring mah kakarage ieu kakarage rumingkak kabaleg. Aduh keur beumeujeunna geulis Gusti aya bae heueuh dasar padong na keur kumaha atawa rek dikumahanya. Aduh sok sieun so teh geus diruksak teh digunakeun anu teu bener. Cilaka euy cilaka. Aduh cilaka ayo teangan. Waktu eta sakabeh warga teh nyararita anu teu pararuguh kulantaran beda rasa, beda pamikiran, beda kasieun
beda sagala rupana. Tapi sanggeus ngobrol kitu sakedeung teh sakabeh warga teh mencar deui neangan ka tempat anu can puguh. Tapi waktu eta sanajan can puguh oge tujuan maranehna teu mungkin ngan saukur cicing teu ngalakukeun naon teu neangan tangtuna leuwih cilaka deui teu manfaat maranehna aya di eta leubeung teh. Atuh geus kitu mah eta patempatan teh anu samemena caang ku obor poek deui kulantaran sakabeh warga teh geus mencar. Sedangkeun Parman jeung Sukmalawati waktu eta sanggeus jauh ti sakabeh warga. Parman teh jeung eta wanoja leumpang biasa deui. "Engkang bade ka mana ayeuna? Urang ngalengkah bade ka mana? Nah bade ka tempat anu samemehna ku engkang didatangan bawa laras di sana kadinya deui engkang," cek Sukmalawati. Waktu harita langsung nanya kitu bari neuteup ka Parman sanajan poek teu kaciri. Tapi waktu eta maranehna leumpang biasa kulantaran Parman mah geus biasa leumpang dinu poek. Atuh Sukmalawati oge sanajan manehna mah ripuh ngan kulantaran dicekelan dengan aku Parman leumpang teh perumanggiung teu sieun piguling teu sieun kitu kieu kulantaran anu mawana lain pamuda sambarangan, pamuda anu pinuh ku pangarti, pinuh ku ilmu. Jadina teh kacida tenangna Sukmalawati dina waktu harita dina ngalengkahkeun sukuna teh. Akang oge gaduh paniatan kadinya nyai, tapi kudu hati-hati nyai sabab eta tempat teh sanes tempat sambarangan. Kumargi 5 jawara eta teh ngagaduhan guru anu ngagaduhan ilmu kacida linuhungna bahaya nyai. Kudu hati-hati wayahna nyai teh engke teh tekenging ngalakukeun tindakan sambarangan keun ku akang bae naon bae engke anu aya atanapi katingali katembong akang bae anu ngalakukeun anak. Nyai mah cukup ningalikeun atawa ngabantos saupamina kedang ngalawan 5 jawara mah meureunnan. Sanajan moal gampil oge masih kene sanggup ngan wayahna saupamina urang diparangkeun kedah pendak sareng guru mah nyai tekeng ngalakukeun tindakan bahaya nyai, bahaya sabab sanajan akang teh masih kene ragu raraosan mah 5 wanoja eta teh sanes bade digunasita kahormatana kumaranehna teh sanes tapi bade digunakeun kanggo tumbal ilmuna. Upami henteu salah mah akang teh parantos ngadangu tina cariosan guru akang cenah mah guru 5 jawara eta teh hiji aki-aki anu ngaran Banaspati kapungkur. Eta aki-aki teh musuh bubuyutan guru akang. Ayeuna teh anjeunna nuju ngulik ilmu Batara Karang. Jantena 5 wanoja eta teh bade diangge tumbal kanggo kasampurnaan ilmu nyai. Tah kitu bilih hoyong terang mah janten nanya kade bahaya nyai teh hiji wanoja kacida gelisna tangtosna bahaya kanggo nyai saupamina tepang sareng eta aki-aki anu ngaran Banaspati. Cek Parman waktu harita ngejelaskeun sagala rupana anu geus dipikanyaho ku manehna. Atuh puguh bae Sukmalawati dina waktu eta kacida ngaranjug. Waktu eta langsung ngarangkul Parman. Atuh puguh bae maranehna teh leumpangna ngarandag kulantaran Sukmalawati ngado nangkep manehna. "Aduh engkang, sieun abdi mah sieun engkang, sieun tapi abdi oge teu tiasa ngantepkeun piraku 5 wanoja eta bade diantepkeun kanggo tumbal ilmu aki-aki
model kitu nging Kang nging kedah diusahakeun di pilarian Kang nging diantepkeun abdi mah teu panuju sanos ieu Gusti sanosieun oge abdi moal tiasa ngantepkeun moal Kang moal karunya eta wanoja kolotna oge Gusti meureun kaos kumaha ayeuna teh emutan aranjeunna teh Kang. Cek Sukmalawati waktu harita nyarita kitu bari ruwah riwih ceurik nyaritana oge pegat-pegat kulantaran reuwas sieun sagala rupa campur aduk dina jero hatena, tapi tetep sanajan sieun oge manehna teu bisa ngantepkeun 5 wanoja eta teh jadi korban kertumbal ilmu Aki Banaspati nya eta anu ku engkang ayeuna nuju di emutan oge nyai, tapi ayeuna teh akang teh kacida poekna tak can tiasa meleng nah leres eta wanoja teh dicandak deui ka eta tempat atawa sanes, tapi ayeuna maluwi hade cuang buktikeun heula yap nyai cepengan tak engkang sing pageuhnya nyai urang lumpat tereh kumargi teu bisa diantepkeun urang teh moal tiasa tereh nepi ka eta tempat saupamina ngan saukur salengkah kaos kieu sok cepengan nyai geulis cepengannya cepengan cek Parman waktu harita langsung nyarita kitu atuh Sukmalawati teh ngan saukur unggek kabeneran waktu eta manehna keur nangkep atuh beuki pageuh bae nangkepna teh sanggeus kitu mah Parman oge sanajan rasa waktu harita teh teu pararuguh kulantaran eta wanoja teh kacida pageuhna nangkep ka dirina blesat les Parman waktu harita langsung luncat ngablesat ninggalkeun eta patempatan teu lila oge kulantaran geus apal di mana tempat anu dina waktu samemehna didatangan ku manehna nyokot 5 wanoja anu aya di saung tempat markas Aki Banaspati jeung 5 muridna geus nepi Parman teh ka eta tempat barang nempo ka eta tempat kacida ngaranjug jeung bingungna kulantaran eta patempatan teh kosong eueuh sasaha tah ieu nyai tempatna nyai tapi geuningan kaos nama teu aya sasaha. Waduh cilaka nyai, lamun kieu mah cilaka nyai. Kaos nama teu dicandak ka dieu ka mana nya urang kedah milariana cek Parman waktu harita langsung nyarita kitu atuh Sukmalawati oge sanajan can nyarita matana gular gilir nitenan sabeudeureuh eta patempatan kurang ajar cicing heula nyai cicing ku akang ayeuna mah kapalang ieu tempat anu sok dijadikeun tempat bener ku eta aki jeung muridna bakal dihancurkeun heula ku akang mundur nyai mundurnya gelis ngincakat teh bahaya cek Parman waktu harita kulantaran kacida ambakna kusabab waktu eta teu manggihan 5 wanoja aya di eta tempat. Mangga engkang mangga hancurkeun bae engkang hancurkeun nging diantepkeun pokona mah tempat-tempat jalmi-jalmi kitu mah nging diantepkeun nangtung kudu hancur kudu jadi lebu engkang cek Sukmalawati bari manehna teh langsung mundur ka tukang ngajauhan Parman. Geus kitu mah Parman teh ngawatek ajian saripati geni ku manehna teh. Waktu eta saung tempat cicing 5 jawara jeung guruna diduruk melesat tina leungeun katuhuna gulungan seuneu pelesat perobot pleduk kur eta saung teh sakali nenggel ku gulungan seuneu oge langsung ludes beak nepikeun ka tinggal arangna. Sanggeus nempok kitu Parman teh ngarenghap jero kulantaran kacida hanjeluna sabab waktu eta can meunangan laratan dibawa ka mana 5 wanoja teh ku 5 jawara
kulantaran eta tempat anu samemehna kapikir bisa jadi dibawa ke eta tempat nyata nama geningan kosong eueuh saha nyai kulantaran ayeuna mah akang teh acan aya tujuan kedah ka mana milarian 5 wanoja anu dicandak ku maranehna kapaksa meureunnan urang teh kedah naek lodra kumbara deui supados urang tiasa dicandak ngurilingan ieu leuweung. Mudah-mudahan ku cara eta urang saterehna tiasa mendakan di mana disimpenna atawa dikurungna 5 wanoja teh. Cek Parman waktu harita nyarita kitu. Laras mangga engkang mangga pokona mah abdi oge tohoyong ngantepkeun 5 wanoja jagan korban kabiadaban eta aki-aki ngingkang nging cuang pilarian dukikeun ka irah oge cuang pilarian pokona mah teu kenging diantepkeun engkang teu kenging. Tembal Sukmalawati atuh geus kitu mah Parman tengan saukur unggek terus nenjerak bumi 3 kali ngundang lodra kumbara kahareupeun maranehna teu lila oge kejelig. Lodra kumbara teh geus aya di hareupeun Parman. Geus kitu matur banyarita maranehna duaan langsung naik kana eta maung teu lila eta maung teh kulantaran geus dititah ngurilingan eta patempatan jeung niatna geus dibejakeun atuh lodra kumbara teh melesat mutaran eta leuweung hayang manggihan di mana tempat anu dijadikeun ngurung 5 wanoja. Ayeuna urang tinggalkeun heula sakedeung kaayaan Parman jeung Sukmalawati anu keur naek lodra kumbara neangan 5 wanoja anu dibawa ku 5 jawara. Caturkeun Ki Bewok sapara kanca waktu eta teh maranehna geus nepi ka markas. Di markasna teh Ki Bewok keur ambek-ambekan kulantaran sagala rupana waktu eta gagal total sabab samemehna mah geus boga pamikiran manehna bakal kawin secara sah jeung Lisnawati, tapi kenyataan dina waktu eta matak hanjulu, matak bingung, matak ambek campur sagala perasaan ngagolak dina jero dada Ki Bewok. Setan, dasar setan. Lamun si Kidang Kilat mah dewek kacidayakina ayeuna teh dewek keur oleng panganten jeung si Lisnawati, tapi geuningan aduh cilaka ilmu dewek teh can kuat keur ngalawan eta pamuda mah. Saha sabenerna eta pamuda sanajan geus apal ngaran aslina masih Parman, budak Supanta jeung Parwati, tapi elmuna kacida luhur. Saha sabenerna guru si Kidang Kilat atau si Parman teh nya. Ceuk Ki Bewok waktu harita nyarita kitu bari muterkeun tutupanana ka sakabeh anak buahna anu keur dariuk di hareupeun manehna. Leres Kang, leres tak eta anu diemutan ku abdi sadaya oge kitu Kang. Eta budak teh masih keneh ngora tapi edan kamampuana matak helok, matak bingung sabab bisa ngaluarkeun seuneu, bisa ngaluarkeun ieu naon cai jadi es, bisa nyieun taneuh anu langsung ngagulung kana awak, bisa ngendalikeun ieu angin. Waduh, bener-bener pokokna mah helok jeung bingung keur kuring sakabeh mah Kang. Ceuk anak buahna waktu harita sakabehna oge nyelengkeung ngebrehkeun pamikiran maranehna. Lamun kieu carana dewek ti mimiti ayeuna kudu ngulik pangarti deui anu leuwih hebat sabab geuningan ilmu pangarti anu ayeuna ku dewek dicangking sanajan dewek pasti keneh hirup sabab dewek kacidayakina
lamun lain dewek mah geus hancur awak teh dina waktu awak dewek karasana keur digodog dina cai panas. Waduh, pokona mah teu puguh rasa lamun lain dewek mah. Wah, geus ajur awak teh, geus ajur. Tapi sanajan dewek masih kena belegar kawas kieu tetep bae teu guna boga kamampuan teh dihareupeun si kidang kilat mah. Jadina dewek kudu ngulik deui ilmu wayahna ti mimiti poe ayeuna jeung kahareupna arandika sakabeh kudu ngajalankeun tugas kawas biasa, tapi kudu hati-hati sabab dewek moal kaluar ti jero guha. Dewek bakal terus ngulik pangarti di eta guha. Jadi wayahna arandika sakabeh kudu ngajalankeun pagawean tarapti hati-hati. Lamun kira-kira mata ngabahayakeun arandika mah montong ngarampok deui, montong leuwih hade ngasakeun pangarti arandika di tempat barang hakan manaon bae saaya-aya kitu bae ayeuna mah geus dewek geus moal ngalilakeun deui ngajedog di tempat. Cuma bahaya bisi sote eta pamuda neangan bisa manggihan di tempat cilaka meureun binasa urang sakabeh teh ayeuna mah geus kitu bae arandika jalankeun tugas kawas biasa, tapi kudu hati-hati cek dewek oge lamun kira-kira mata kebahayakeun ulah montong mending keneh cicing di dieu ulik pangarti anu geus diturunkeun ku dewek nepikeun ka asak plesat les. Sanggeus nyarita kitu Ki Bewok teh teu nungguan jawaban sakabeh anak buahna langsung luncat ngiles ti eta patempatan. Atuh sakabeh anak buahna waktu eta ngaharuleng asa teu puguh pilampaheun. Aduh, geningan kahirupan urang teh jadi kieu nya. Beda teu kawas baheula mah eueuh kasieun. Teu sieun lempang ka ditu, teu sieun lempang ka dieu. Sabab naon bae anu dilakukeun ku urang hasil. Boro-boro ning bareng jeung Kang Bewok urang hungkul anu lempang oge. Tara aya gaplahna pasti hasil maok naon bae oge, tapi dina waktu ayeuna waduh bener-bener teu nyangka urang bakal menang ganjelan hiji pamuda tapi luhur elmuna. Cilaka kudu kumaha ayeuna urang euy, ceuk pamimpin 14 anak buahna waktu harita nyarita kitu bari ngarahuh kulantaran kacida beratna. Atuh teuing Kang teuing boro-boro ning urang kapan eta Kang Bewok oge bingung komo urang mah ayeuna mah geus ulah mikiran kumaha deui jang jalankeun sagala rupana, tapi kudu inget tadi caritaan Kang Bewok kira-kira matak bahaya mah urang teh geuning ulah kumaha cenah kudu cicing bae di dieu, kudu ulik pangarti bae ngasakeun pangarti anu geus diturunkeun ku Kang Bewok ka urang kitu bae ayeuna mah nya kitu Kang kitu bae ayeuna mah geus lah lalu bapak mikiran deui. Mudah-mudahan eta pamuda teh bisa manggihan di tempat bahaya cilaka lamun bisa manggihan di tempat mah urang urang teh wah bakal dibinasa kumanehna bakal dibinasakeun. Tembal sakabeh anak buahna waktu harita ting calangkeung kitu. Atuh geus kitu mah maranehna teh langsung ngarebahkeun awak kulantaran kacida capek bari malikiran pilampaheun maranehna dina poe isuk jeung saterusna. Sedangkan Ki Bewok waktu eta awakna teh geus nepi ka guha tempat ngulik ilmu salila ieu. Bener dewek kudu ngulik ilmu anu sapemehna mah ku dewek teu dipikiran sabab geus ngarasa ku kakuatan awak dewek anu baduk teu terak ku pakarang teu nyeri di teungeul sagala rupa eueuh karasa, tapi geuningan ayeuna mah ngabutuhkeun aing teh aduh ngabutuhkeun kakuatan anu samemehna cek dewek teu perlu diulik deui. Tapi waktu ayeuna
bayangan iblis kudu disampurnakeun, kudu diulik ku aing. Bener ajian bayangan iblis kudu sagewatna ku aing diulik, sabab lamun kudu nyang hareupan eta pamuda deui dina hiji waktu aing bakal cilaka lamun can bisa nyampurnakeun ajian bayangan iblis. Bener lamun kieu mah bener di cara iwal teh eta aing kacida yakina aing bakal mampu ngelehkeun si kidang kilat lamun geus mampu nyampurnakeun, mampu ngawasa secara sampurna ajian bayangan iblis. Tungguan kidang kilat dina hiji waktu Andika bakal modar dina leungeun dewek. Sanggeus cacala katakan seuri bakat kubungah kulantaran boga keyakinan manehna bakal sanggup ngelehkeun Parman saumpamana geus sanggup nyampurnakeun ilmu salila ieu anu teu kapikiran ku manehna bakal diulik kulantaran geus boga rasa kekuatan anu aya dina awakna moal aya nu ngelehkeun. Tapi dina waktu eta geuningan Ki Bewok teh ngarasa ajian bayangan iblis kudu sagewatna dikawasa ku dirina. Pelesat kaclang siuk jebrot pledak pleduk waktosna ka Bujang Seep. Cag urang kantunkeun cariosna dugikeun ka dieu. Insyaallah kapayuna kusim kuring diteraskeun deui. Kumaha nya kayan Ki Bewok dina ngulik ilmu bayangan iblisna jeung deui kumaha Parman nah bakal sanggup nyalametkeun 5 wanoja anu bakal dijieun tumbal ku Aki Banaspati atawa moal. Insyaallah kapayuna kusim kuring diteraskeun deui. Sapunya repegat simpai paturai patepang deui mangga permios.